Tak babari ngondang ibu-ibu mah da teu kudu loba ondangan, hiji ge cukup. Bikeun hiji ka saurang IHP-keun dan datang pan 10 urang. Bener ibu-ibu mah teh olok ondangan ngondang ibu-ibu mah. Nitipkeun hiji datang 10 ngan olok daangeun. Mata identik ibu-ibu mah mun ka undang, mun ka pangajian pasti marawat tas. Tasna teh kararosong eta teh. Balik lintuh eta tas. Tadi jerona aya raginang, buras, eta teh nyarelap. Bisi teu percaya sok buka ayeuna pasti teh. Da beda ibu-ibu mah dibagi we senek, da langsung jeung nyiru-nyiruna leungit. Beda jeung bapak-bapak, bapak-bapak mah aman. Da cau teh awet. Sing karele be di masjid ge bieu diparirit eta jeruk angger we 5. Eueuh nu waniun nyokot ti aman. Lengah saeutik leungit hiji. Teu kanyahoan eta jeruk ka mana dihitung ku aing tadi teh 5. Eta sahabat ngalieur saeutik sat. Ngampih kana pesak. Cau sasikat asal mah weuteung ecet tibang dikarelepan. Lengah saeutik leungit hiji. Ngampih kana pesak bisa teu percaya sok kodok dina pesak bapak-bapak aya cau menang mesek. Cau raja bulu. Ya Rabbana, tapi alhamdulillah semuanya ahli ibadah. Aduh siap. Udah bener jika nu teu ridho nya mah kan bayar tuh ah. Usnya yang meni segala bararah gitu. Lain milik ageng dan geus katarima ipis anu menang bakal menang duit gede cenah. Menang duit gede kumaha bieu ge memeh ini sasalaman tang mah ayeuna we cenah. Aduh ngatir geulna teh beda jeung sasari. Sasari mah kandel ieu mah. Aduh nasib. Tapi kan bae alhamdulillah. Pindah ka dieu ah. Ya nenen bae. Acara aing ngaji model kieu. Rupa-rupa susu bae. Ya Allah Rabbana Karim. Tapi alhamdulillah dina umi simkuring sumbi ka silaturahmi. Alhamdulillah ibu parantos 4 tahun kirang langkung simkuring tetepang sinareng Kang Ustaz. Sono luar biasa. Ibarang tadi